Wah, aya kasumpingan deui tuangan ti surgana dunia. Aduh, ieu mah teu tiasa dibohongan, teu tiasa disumput-sumput. Ini mah memang surganya dunia. Aduh, enak pisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana sampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Dinten ieu AA bade tuang katuangan anu berasal dari surganya dunia deui. Teu tiasa disumput-sumput, ieu mah da pasti makanan ti surgana dunia. Satuju henteu. Sataacan video tuangna dikawitan tong hilap atuh di-subscribe heula YouTube channel AA sareng tong hilap diaktifkeun tanda loncengna. Janten upami AA upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Sareng tong hilap atuh di like sareng di komen. Hiji deui promosina. Kalau kalian suka dengan video yang AA upload, kalian jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Wah, tong lami-lami ayeuna mah ieu tos lapar pisan. Gusti Nu Agung Pangeran. Urang dikawitan we nya tuangna tah di dieu teh aya sangu tinu beas beureum nuju diet saditana teh. Aya goreng lauk nila, aya goreng jengkol, aya goreng asin, aya sambel jeung di dieu gestarna aya naon saha nu terang ieu teh pucuk daun buah alias mangga. Aduh, aya nu tos ngaraosan teh acan komentar di handapnya. Seperti biasa we di dieu mah aya pelengkap lainna nya. Aduh, nah hanya dinten ieu teh meni asa belepotannya. Sataacan dikawitan tuangna tong hilap bawa panangan heula sareng tong hilap ulang berdoa heula. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Aduh, tos teu kiat ieu mah. Tuh. Rada geser pangintennya pali dieu. Nya. Tah ieu aya teh tawar haneut. Sok atuh sataacan ninggal AA tuang saderek sadayana siapkeun katuanganana atanapi camilanana supados upami nonton video AA nuju tuang saderek sadayana henteu ngiler alias henteu kukurubukan etanya patuangan teh. Sok bicanda heula ayeuna diantosan ku AA nya. Ieu mah tos kacidaah hoyong enggal-enggal. Bismillahirrahmanirrahim. Eut heula nya. Jengkol tinggal, aduh, baru celik. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu sambal natenya sambal edan ladana teh. Lauk nila. Nyobian pucuk daun buah. Seger gusti. Sambal naeda. Ikan asin. Ieu mah pucuk daun manggana dilalap we kieu. Teh meni seungit teh.
Cocokeun kana sambel. Enak pisan Gusti. Ieu nya pucukna teh meuli seungit teh. Janten menambah selera makan gitu tah. Cuelkeun kana nasikeun. Kana asin. Tekiat Gusti ya enakna. Duh. Aduh, cairna cai handap. Ini pas pisan. Upami saur orang Sunda mah tong diseepkeun heula upami bade nambi. Jadi ieu nasina aya sakedik deui upami bade nambi ayeuna jadi tong dikoredaskeun alias tong diseepkeun. Saurna teh rezekina teh bakalan alit saurna nya eta teh mitos atanapi fakta, komen atunya di handap. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Tos terap deui nya. Lapar pisan ieu mah barehong. Saurna teh teh nuju diet tapi tuangna embuing nih seueur kieu. Ieu teh seungit pisan beneran. Tuh nya. Cuelkeun kana sambel. Ngahalangan. Sapertos biasa we ari bonteng mah aya wae. Tumbennya di payunan bumi meni asa gara randeng teda ti kamari. Seueur pisan kendaraan anu lewat. Barade ka mana atunya? Sin jengkol ya. Jengkol. Colekeun ka dieu. Lelepkeun ka dieu.
Ketuangan Sultan iya mah setuju itu. Cek Sultan teh cenah nah ada abi mah tara nuang jengkol. Ya beas berenang menipulen pisan. Enak. Alah. Aduh, lada geningnya. Jengkol kesukaan pisan. Jadi ya sebenarnya A itu tidak terlalu suka ikan kalau misalkan ikannya itu bau amis. Tapi ini enak banget. A tambah deui nasina, aduh tong ah. Diet atau 2 kali nambi. Duh ini enak. Gimana nggak enak, lihat tuh bersih, tebel dagingnya. Pokoknya intinya A bisa makan yang kayak ikan, seafood, asalkan dengan catatan tidak bau amis. Kalau bau amis, selamat tinggal. Kan ada ya yang nggak tahu gimana cara masaknya atau ikannya kurang fresh. Itu kan biasanya mengurangi kenikmatan si ikan tersebut. Habis siapa di sini yang suka kepala? Seperti biasa di video sebelumnya kan kalian sudah lihat A punya kucing. Jadi ini buat kucing. Alhamdulillah. Aduh. Pamitos gitu teh kedah eut. Gusti Nu Agung Pangeran enak pisan. Jengkol. Jengkol namanya cakial. Aduh. Aduh. Alhamdulillah Gusti Nu Agung Pangeran katampi pisan ieu sagala rupi katuangan dinten ayeuna di surgana dunia. Aduh. Upami saderek sadayana hoyong terang naon khasiatna tina pucuk daun buah atau pucuk daun mangga, kalian bisa lihat di description box di bawah ini ya. Dan bagi kalian yang sudah nyobain gimana rasanya pucuk daun mangga, kalian langsung komentar di kolom komentar. Sampai di sini dulu video A hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe. Dan beribu-ribu terima kasih bagi kalian yang sudah ikut andil dalam berkembangnya YouTube channel A Kabayan.
Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun kasadayana.